jenong euy. Naon euy? Anak spoy kieu. Ra, Naon ah? kenaon maneh? Ketumpona keur naon? Urang keur moe maneh misi gabule. Aji. Lain. Beki serabe euy panas poe aji. Naon nu serap teh sia? Eta nyorot harang maneh. Goblok sia mah kalau dek tarang aing teh mah teh resep da ih. Goblok sama. Ruji ting. Teh bang heueuh atuh anjir. Asa lain geus sidik-sidik teh udah asa beki jenong maneh teh. Asa mah mengadek teh sok tara kepala lain rujit ka maneh teh. Urang beliin galedek. Naon atuh? Nanya eta kunaon tara asa beki jenong. Atuh da urang teh nyaho euy dituna kios sia mah. Tapi Ra serius yo nya yo serius yo. Naon deui? Lain dipikir-pikir mah tapi dah halus tarang kitu teh lucu sia. Jiga ieu geuningan. Jiga lauk lohan. Ih si bodoh. Ah, tapi bae sia tiga lauk lohan ge lucu. Urang mah jenong-jenong ge lucu daripada maneh, Nen. Naon urang? Ketelah ngaran Bonen. Cacakan umur geus 40 nya maneh. Tapi di ka kieu waring geus segede kieu. Maneh mah sare teh bobot teh bari nenen. Ngerakeun. Baca mana sok langsung. Oh, saeutik. Anja. Ra, jalan teh pakai mata atuh. Di mana-mana jalan mah pakai kaki, bukan pakai mata. Kamu teh kenapa atuh? Jatuh segitu juga ini emosi, marah-marah. Iya, saya tuh lagi pusing, kesel. Gara-gara udah nembak 2 kali ke si Meli, ditolak terus. Kamu 2 kali nembak si Meli, ditolak terus. Ini kasihan atuh kamu teh. Iya. Oh iya, Ra. Kan kamu perempuan. Pasti kamu tahu kan Iya. penyebabnya kenapa saya bisa ditolak terus sama si Meli. Oh, tahu. Apa? Karena kamu teh jarang mandi. Oh, ketek. Anja.